Dayekeun Urmi, eueuh ti dituna jelema anu osok tebar pesona eta setia. Nu aya oge jelema anu osok tebar pesona di sosial media, teu deuk awewe, teu deuk lalaki, deuk boga pasangan, deuk henteu, berarti eta hayang digoda. What? Bener ge? Tong protes, baladagu. Keur nyindirnya. Pingkeun deui lamun deuk nyindir, omat make ngaran. What? Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baladageun. Ari boga bibir teh ulah sangeunahna ngomong ka batur. Boga jeung nyebutkeun urang geus kolot. Atunya heueuh, di mana-mana ge tambah umur mah tambah kolot. Ji teangan ka kutub utara, aya jelema anu tambah umur tambah ngora. Moal aya. Lagian ieu urang teh cangdangdan ciga kolot sote, da pagaweanna ge gegerok. Pagaweanna di sumur, di dapur. Eueuh kegiatan lain ka salon. Yes. Ye, lamun urang geus dangdan. Salaki batur ge bakal kapincut ku urang. Budak SMA ge bakal nyebut teteh, moal nyebut nini. What? Bener. Baladageun. Di rumah ulah daek disetir batur. Kudu boga prinsip sorangan. Salilah henteu diurus batur, teu ngarugikeun batur, tong peduli. Baladageun. Dengekeun ontohon. Pan urang ge geus ngomong, lobakeun mah duit, ulah dilobakeun babaturan. Lamun isu page tau maneh susah, saha nu nulungan mah, iwal ti duit. Keur naon loba babaturan oge, ari ngan saukur ngariweukeun hungkul mah, komongan saukur nginjem duit. Baladageun. Dengekeun ontohon, ulah nyebutkeun kaduhung teu kawin jeung Elsi. Elsi masa papanyang lagi geulis, beda jeung pamajikan nu di imah. Nya jelas beda sia teh ari Elsi jeung pamajikan mah. Ari Elsi mah ngarawatna lobaan, anu mere duit nage ku lobaan. Coba pamajikan dibere duit nage ngan saukur ku saurang ku maneh. Eta ge lamun maneh mere duit, jeung aya sisa resiko dapur. Coba ieu boro alat perawatan pamajikan mah, lamun aya sisa resiko di dapur, boro arah hayang glowing, boro arah hayang cantik, nu aya ge hinyai beungeutna. Baladageun. Saeutik-saeutik foto, saeutik-saeutik video, saeutik-saeutik posting. Atunya heueuh, da saeutik-saeutik kepo jeung iri dengki mah iwal ti maneh. Tong protes, baladageun. Ye, teu sakabeh randa ateul. Kadang aya oge lalakina nu ateul. Geus nyaho manehanana boga pamajikan, ateul hayang ngaheureyan randa. Padahal eta randa teu ngalayanan kanu jadi lalakina. Anggar we nu disalahkeun mah randa, ngajarkeun randa nu ateul. Pancek pamajikanna teh geus nyaho boga pamajikan, halakah ateul ngaheureyan salaki batur. Padahal eta teh si randa teh teu ngalayanan. Emang aya randa anu ateul, tapi teu sakabeh randa ararateul. Bener teh. Baladageun. Jadi awewe teh meuni matre. Ye, samaruk indung urang ngalahirkeun urang teu make biaya kitu. Ye, ku ngagedekeun urang nepikeun ka dewasa ge teu cukup duit saeutik. Diraku we kudu menangkeun lalaki anu modal. Sayang, udah makan belum? Sayang, gera makan nanti bisi sakit. Ini meuni asa teu parantes teuing. Baladageun. Sok aya paribasa. Jauh di mata, dekat di hati. Waduh. What? Nu puguh mah jauh ti aing, deket jeung nu lain. Baladageun. Caca, kata-katanya dong. Ye, aing mah tiba heula ge teu bisa kana matematika. What? Kata aing mah teu itu mah kawasia. Paham? Baladageun. Ye, anjing wae ge dibere dahar, nu sakitu galakna, jadi lindeuk, jadi bageut. Nah, ari maneh jelema anu boga otak, geus dibageuran, geus didulungan, kalakah kali ngegel kos anjing. Baladageun. Ngaranna ge lalaki egois. Giliran pamajikan mantuan yang nafkah disebutkeun wajar. Giliran salaki mantuan pamajikan mbah wadah disebutkeun kurang ajar. Ye, eta teh sabenerna mah pagawean lalaki nu ngurus imah teh. Jeung nyangan duit. Da awewe mah pagawean ge aya 3, ngurus salaki, ngurus budak, jeung ngadengkeun. Sakitu. Dengekeun borokok. Baladageun. Ye, tenang itu mahal. Mata kiruk mah kudu tenang. Terus diomongkeun
ka ditu ka dieu, dek digosipkeun ka ditu ka dieu, dek diadu domba, dek dipitnah, urang tetep tenang we, teu kudu malikiran jelema anu kararitu. Yes, teu kudu buang-buang energi teu keur ngabales jelema anu kararitu ka urang. Da hukum tabur tuai mah nyata, jeung karma mah moal salah nama. Bener teu? Peledageun. Pernah curhat ka ipar, montong daek, bahaya. Maneh curhat ka ipar, nyebarna ka sekeluarga, menyebabkan pipasean, menyebabkan diomongan. Giliran si ipar ditegur, manehna playing victim. Akhirna maneh sorangan curhatna dibaeudan ku sakeluarga. Peledageun. Aing ke randa FYP di lembur. Ayeuna geus kawin oge leuwih trending topik di lembur. Kumaha nya ce nya serba salah hirup teh. Ye, geus biasa ye nu ngaranna di lembur mah. Geus kawin diomongkeun, awakna gendut diomongkeun, awakna begang pajarkeun ngabatin. Katempo urang senang saeutik, loba duit saeutik. Teu lila ngarinjem duit. Bener teh. Peledageun. Ulin teh jeung aing, ngariung ngobrol teh jeung aing. Nah, ari tempo susah minta tulung ka aing. Senang ka ditu, minta tulung ka dieu. Dasar jelema edan. Peledageun. Kata-kata ceuk, tarimakeun pamajikan nu aya. Ulah neangan anu leuwih, engke besi meunang ka peurih. Jeung ulah neangan nu sampurna, engke maneh besi kecewa. Tarimakeun anu aya. Dan geus sidik nyata. Tempo geus eueuh mah engke oge ku maneh karasa. Bener teu? Peledageun. Aya roda ditanjakan, katingangku bambung jengkol. Aya randa gogoakan, katinggangku hulu kokol. Kudu pinter milih-milih nu jadi babaturan. Ye, geus kolot kieu mah lain teu hayang boga babaturan, tapi urang kudu pinter milih-milih nu jadi babaturan. Anu babaturan ngadukung, anu babaturan positif, jeung babaturan anu sairama. Ku sabab geus kolot kieu mah geus teu hayang ngadengekeun gosip, geus teu hayang neangan masalah, jeung geus teu hayang ngadenge omongan batur. Geus kolot kieu mah kudu fokus kumaha carana ngabahagiakeun diri sorangan di lingkungan jelema nu positif. Bener teu? Peledageun. Anu ngahutangkeun mah wajib nagih, dan anu boga duit. Anu gableg utang wajib bayar, dan anu nginjem duit. Jadi lamun mau ditagih, bayar utangna. Bener teu? Peledageun. Perasaan da aing mah teu meuli nanaon, jeung teu boga nanaon. Tapi lain ku asa boros-boros teuing eta duit, kamari nyepeng duit gaji. Ayeuna saminggu geus bea. Dipake naon nya eta aing? Da teu boga nanaon kitu tah. Diwaki isi beungeut teh we ieu anu nyangkrung teh. Aneh aing mah hirup teh. Gaji sabulanan kan saukur mah saminggu. Lieur besti. Hirup mah netral we. Dek jadi dulur hayu, dek jadi musuh hayu. Da di dunia mah we jelema anu sampurna, lamun anu munafik loba. Aya nya jelema kos maneh gableg hutang teh sia mah galak, agih yeuh sinis teu cara nginjeumna amis. Make jeung nyebutkeun pira duit sakitu ge engke bakal dibayar. Yeuh aing teh neangan duit sakitu oge melaan setengah modal, hese molor hese naon, ke sangka bool-bool, make jeung nyebutkeun sieun teu dibayar. Bayar atuh sia gableg pikiran mah. Peledageun. Diajar tega ka jelema anu memperlakukan urang sangeunahna bukan berarti urang jahat, tapi urang belajar mengimbangi